dari ama pegawai nyopet eta Arab. Terus bijaya gituan. Tadi ada mana mah? Mananya? Woi, benar ya, doang jam malinglung. Aing kerja rejan balik, tapi aing nyasar di dieu lah. Oh, maaf, kenalan dala. Aing Hasan Dauni. Aing mau dibantu. Geus mau lanjut ngobrol yuk. Ayo. Yuk. Iya, ngobrol. Ya nek ujung aing moal. Kemana? Ka hiji tempat teu jauh di tempat ieu. Emang nek naon? Aing nek nawarkeun pagawean anu hasilna loba dalam jangka sapoe. Gawe naon dia? Bisnis copet. Hah? Nyopet. Tapi tenang bae yuk. Keuntungannya orang bagi dua. Hari kitu mah mumpung aing keur butuh duit. Hayang geus, urang mulai beroperasi. Berangkat. Naon dewa nyekatan aing. Jadi nek kamarana. Aing nyebut aing nek nyopet. Tahu gong nyaon dari ama pegawai nyopet eta Arab. Geus bijaya ngiluan. Be dia geus ngahina ujung-ujungna hayang ngiluan dia. Gas ulah ribut, salam kenal. Aing Wahyu, ieu batur aing Hasan. Oh, aing Mulana. Ayo geus, urang mulai bae aksina. Gaskeun. Kayak. Alangkah baiknya sebelum nyopet kita baca doa dulu. Siap, Baca siap, doa siap. dimulai. Amin. Berangkat. Bu, beli es emang teh 1000. Yuk, target urang tuh. Sikat. Nah, musuh kan beli aing bare. Henteu. Maksud aing mah disikat eta lain bajuna. Heueuh, belum amat sih. Euy, bongo. Aing di sekolah di mana sih? Orang aing teh sekolah. Oh, pantes belum. Geus lah marah, urang lanjut tiba ya. Ayo. Ayo. Serahkeun barang-barang dia. Biasa langkah ke heula mayat aing yo. Be dia hayang pes dan jeung aing. Oke, dari nang tengah aing. Ai siap dia. Iya. Tadi ada mana mah? Wani Ayo dia. Lagi dia. Ya, saya dia ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, tadi iya ya masalahnya gitu. Saja ikut campur urusan aing. Heuh. Astagfirullahaladzim, sanes gitu ada mukanya. Allah mah teresep karena keterangan pertumpahan darah komodai sampai pae. Jadi itu sih dosa. Alah, soalim. Astagfirullahaladzim. Dari mah teu boga laki yo, gara banget ge neraka nu mengendari tuh. Emang kau ini pikiran. Tapi we aing rada merinding dia ngedengekeun omongan neraka. Alah dia ieu, sieun amat. Naraka mah masih tebak keneh jeung urang. Iya, di neraka mah ngeunaheun. Lamun nyaho kitu mah aing mingkeun ti neraka bae, ngeunaheun mah mau ka surga. Dia baru amat sih. Bukan neraka mentengenaheun. Rasanya aing salah bae. Geus muji urang mingkeun nginum bir bae jeung serbuk kenikmatan. Geus ayo.
orang yang dibayar. Semua dibayar. Barang baru ya nya. Serbuk nak. Ya man. Mantap ya Rob. Sejak sebelah dia kan serbuk nak. Loba aing. Masih kuat dia. Buset, dek paeh dia. Ente lah yuk, buktinya seger-seger bae. Bir geran ya, bir mana bir. Bah, salut aing kana dia mul. Emang kunaon san? Aduh. Paeh dia mul ka. Ya, moal. Euy, tolongan aing euy. Euy. Kunaon dia mul, kunaon? Aing kuat ya. dia. Hai, samemeh dia paeh. Bejakeun ka nabi-nabi. Poho geran dia paeh. Aduh. Wah, parah dia. Kieu ge baturan dia keneh ieu. Euy. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pulang ngomong dia lamun semulana paeh. Ayo, gerak-gerak jalan maka ditu. Berangkat. Kala. Kunaon baik deui. Jelema saha anu dia maksud? Atuh warga. Aya tadi kunang di pasar di Paroyo. Kuku ki buah aja eta budak nek malah pula. Tolong. Ayo naon, Ceng? Ari ima pareman tadi di pasarnya. Buah aja. Ayo tolongan kami. Astagfirullahaladzim, kunang bisa jadi dia. Semulana obat minum serbuk nikmatan tiap kilogram. Hamparkeun kami moal ngalakukeun deui, kami arek insaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari naik malak aing deui moal. Aing dikir geus insaf. Kami jadi tukang cilok bae. Maafkan kami jeung baturan kami. Paeh. Oh, ku yang dimaafkeun. Terus jadikan peristiwa itu pelajaran. Sesungguhnya orang bakal balik deui ka Sang Pencipta. Kaluhur kumaha ge jabatan urang, walaupun urang jelema terhormat, urang lain nanaon dibandingkan Tuhan, urang nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Faraham. Paham buah aja. Lamun bener-bener tos berubah itu jeung umi. Kamana buah aja. Papa santren ke Daria di ditu bakal diajarkan tentang ajaran agama. Oh, geus lah. Itu rompok kiaina. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, tamu dia ya. Ayo kalbet. Nuhun. Alhamdulillah. Aya pareog ge naon ke dieu? Pak Haji na aya. Kin disalurkeun lah sakedap. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dilebet aya tamu. Oh nya, kin antosan sekedap. Oh, mohon. Kin antosan cikiage sakedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pen. Saya. Aya maksud naon jang ka dari ieu? Punten Pak, abdi bawa rencangan bade ngaos di dieu. Oh muhun, ketampi. Entong eta mah leuit kiai. Her, ieu tamu canakeun leuteun her. Mohon Pak Ustad. Ini teh apa neng? Omong aja, di leuteun jang. Pak, kenalan nama saya Hasan. Kieu meureun jang? Ngaran urang Wahyu. Bisaan Pak Kiai. Atuh baheula mah jang, abah ge bekas preman. Lain bener lu jang nek ngaji di dieu, geus geura sadat bae. Sahadat.